Anak Adam di dunia anjeun ngumbara, umur anjeun di dunia teh mualila. Anak Adam umur anjeun teh ngurangan, saban poe saban peuting teh ngurangan. Anak Adam anjeun pae teh nyorangan, cul anak cul salaki cul babandaan. Anak Adam eueuh harta nu dibawa, sing asiung jeung boeh anu dibawa. Anak Adam pasaran teh lolonseran, saban poe saban peuting ngungeroan. Anak Adam anjeun kaluar ti imah, digarotong dina pasaran ku geunah. Aduh bapa, aduh ibu, abdi keung, rupku pandung, rupku lemah, abdi sieun. Anak Adam dikubur teh poek pisan, nu nyaangan dikubur teh ngaos Quran.